Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Puji sinarang syukur eta tetap kagungan Allah. Salawat sinarang salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang sadaya. Junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia netes ka urang sadayana. Paralun narutus gunung, palias narajang alas, ingis nebrag pasir lungkawing. Bilih aya cara anu kacanak ti desa, kabantun ti kampung, kajingjing ti pakemitan simkuring. Bilih teu sapup sareng ngamanahan palawargi sadayana, nedak dihapunten. Tauhid Sunda sajamedar dina perkawis agama ma'rifatullah anu waris mutlak ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng ngadugikeun perkawis ulama pewaris Nabi anu waris mutlak ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama pewaris Nabi anu mung hiji-hijina di alam dunia ieu di setiap zamana anu wajib diuningakeun ka balarea. Sok sanaos karasa berat tapi sim abdi wajib ngadugikeun amanah ieu kanggo ngomean karaksakan perkawis agama anu teu karaos reksakna. Pangapunten ditampi sareng henteu mah teu langhung. Margi sim abdi mung saukur ngadugikeun amanah ieu sareng mung saukur jalmi biasa anu masih seueur kahilapan. Kumargi aya paribasa dina zaman karukun baheula ieu zaman teh parantos magrib komo ayeuna meureun parantos reup-reupan. Hari anu ngaranna reup-reupan teh bungbeng jelema nareangan obor. Tapi leuwih salahna teh ari obor geus panggih jeung seuneuna nu dipencerong teh ngadon seuneuna lain ngagunakeun caangna seuneu atuh puguh we beuki silo beuki poek. Tapi parendenek itu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng ulah nepi ka digotong. Hartina ulah peunggas di jalan eta rancatan teh. Urang ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal bisa hanapeun memuncangan. Taliti jeung hati-hati waspada permana tinggal. Sakitu nu kapihatur ti sim abdi mugia channel Tauhid Sunda ieu janten mangpaat kangge urang sadaya. Amin amin ya robbal alamin. Illahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.